Teuing kumaha geus teu ngarti aing geus poek pisan hulu. Karage kamari aing meuli minyak harga 42 pangmurahna. Da ayeuna geus 43 anjing teu bangsa poe. Plastik jadi naik 16.000 kamari karek 15.000. Ya aing geus pusing-pusing teuing ieu sanu rek miluyu anjing tagenan eta naon perang di Amerika jeung di Iran tagenan lah disamanan mang ala anjing. Beda asal dilaken samenan ge atuh mang dina muludan lah mang ala lah tagenan muludan anjing. Geus pusing kacida ieu aing ting kudu kumaha. Sok saha nu rek marilu tinggal di list we heueuh di komen soang miluan perang kareta mang diodal-adul ka Amerika jeung Iran Sok dingalis na komentar heueuh di dinya tuliskeun we. Mekal timal sing baradag kade timal sing baradag heueuh bae eueuh deungeunana oge tenang di ditu aya sabahua euing heueuh. Ngobor belut di ditu jeung deungeunna mah loba aing pabalatak. Aya kebon di ditu kebon genot aya pokona mentang malangku deungeun kejo. Asal timalna mawa sing gede ya geus pusing ieu aing ya geus batian dagang ge ieu teh. Di 2003 eueuh nu meuli. Rodat kan huluna ge aing. Nih saya heula aing mah di dieu tah lah. Ngiskeun hulu meh teu panas teuing. Sing ngepeledag dengan kitu peledag dengan